mana nu kudu tewak ku kaula kuy? Jelemana nu kudu ditewak teh mana? Ari jelemana nu kudu ditewak teh nu mana? Anu beureum beungeut. Ngaranna Asna Jingga. Ngaranna ada Jingga? Nya. Di modanan nguangan ada Jingga udang mandi mana pati udang urang barang bakal dipot darah. Eta di poldaran ayeuna. Di poldaran ti ayeuna. Eta maneh da dipot dengan tersangka serbuk semerang nyamuk. Beuki yakin 100% eta Pangeran Asna Jingga. Luar biasa kasaktianana ampun. Aing teh jago ku si eta 5 menit cekuk kan irung. Kumaha aing ngagubugna ya. Neng, engkang. Neng teh teh leres bogohna ka Akang. Bogohna ka cida engkang. Neng. Ikhlas bogohna ka Akang. Ikhlas engkang. Bade nyaah bade bela ka Akang sanajan di bawah sangsara. Harta kekayaan terjadi ugeran kanggo kaula terjadi ukuran. Nu penting hirup sareng engkang salamina. Bentak cepot. Uluh. Eyang. Cabak awak maneh. Uluh. Anjir. Aki. Nah, abi jadi kieu. Tah pantes tur kewes jadi incu eyang. Anjir nuhun ake. Ajanan. Iya. Karasa. Mana Pancabraja teh bijilkeun kai? Hah? Mana Narantaka teh bijilkeun kai Gatot Kaca? Waduh, sok bijikeun ilmu campelan pamake. Nyadiri masih teringkih masing emut berangkat Tonton ulah dia pala tam-tamah. Gey, kebol. Bejana aya tewakeun jelema bener. Iya, beres. Palih mana aya diuk. Sae mangga Gusti. Kula teh puguh nyalaku sia terang pangancing. Gelang barang tapi raga aya sia tuh ngeunaheun ngeunangna abong juara. Teu ningali hayam aing ngencar kaya. Cenah hayam wae goblok sia atuh. Kopi bahe. Oh bener teuing. Hah? Kana hayam wae, geus jagoan teh. Heeh. Geus membelikan rokok, ha? Membelikan rokok. Sere, rokok anjing le sere. Boros pes. Tapi udah melihat teuing. Aya naon Gusti? Aya teh wakeun beres. Boros pes. Tenang aduh. Jeung dudupak serusuh atuh.
Jadi we bahe kopi sini. Orang udah ruang untuk tina tahanona kalian sekarang kalian Ayat tewakan jadi. Ayat tewakan ya beres. Bikin kainnya sah baron aing ngaran. Babat ku baron matuman anjing lah. Nah bener teuing. Beungeut sia goreng patut. Sia mamurang maring aing mah jelema dagor tisa-tisa. Tuman lah. Lekanan mari wadaya bikinan dangan kariwa bikinan dangan kariwa pacuan ulah negara buan maksudna yenagi galaga jadi dia masih sering ngecing masih ingat perang pating pos luka kadek kajong jonan teuing salira kedah diaping nyaraga kedah dijaga sing ingat jiwa raga Bibir aing teh dana tuh lincah-lincah teuing Asia. Nya. laku sok make aturan oh mereka malingan laku teu make jujur Dan aya tewakeun ku sini ya. Ya. Ya beres. Selain dihareup si Haji. turun Haji Ngalut ning ieu. Ini asa pararoek ke dunya teh kacamata anjing ling pararoek. Ini asa heureun ge di mana diuk aing? Di mana we? Ah, di dia. Dari dinya anjing. Mana jelema nu kudu tewak ku kaula kuy? Jelema nu kudu ditewak teh mana? Mana cerita? Ari jelema nu kudu ditewak teh nu mana? Anu beureum beungeut ngaranna Asnajiga. Ngaranna Asnajiga? Nya.
kurang ajar utang mandi barapati utang udang budang asta jinga di podolan kau yang podaran jinglin podolan tak di podaran macam-macam ka aing awasnya aing ya wakil ebek ku ebek Percaya kayak mah yo. percaya ka ebek mah iya ku aing ku baron goblok tuh mana macam-macam ka baron ku aing ditelus ya siapkan pola dia tam-tama mangga ayo tawak mangga manena nu ngadupa ka aing manena nu ngamek dago anjing lah tuman dunungan goblok poho hayo cewak ayo cewak ewak bebas yang jika yang batur loncatan tapi tidak gor ayo we bener si dawala leuy Naon Kang? nyata we aing teh merek dijari parepeh leuy urang ajar sia di podaran maneh ngaran Astra Wilangun asa jinga goblok dari Astra Wilangun kurang ajar sia di podaran ku aing maju wait wanyir kuat what Allahu Akbar Subhanallah hei edan ieu jelema teu sangka leutik-leutik kecil saja what we saputnya alah wes what wait what pada antep cenah ka handap tuman jangan tibebeut si goblok bener di modaran gua ada di udang mandi mana pati udang urang barang bakal di podaran eta di podaran ayeuna di podaran ti ayeuna eta maneh da di podaran gerak tungkul kena jukut kena tengah kasadapan eta ayeuna mah maneh da bakal pae gerak samat inung anu bapak nu ngayuga eta bapak nu ngayuga segala dituluikeun sia modar what edan eta kokon wes sapatnya wes wah alah tuban ibu tulungan kaula ibu kaula ditampik sabangeus di goblok teh iya wes sapet alah ampun mentang
ditongeng-tongeng gelang. Gelang. Modal. Siap, siap, siap. Wih, siap. Wih, siap, siap. Wih. Mudah-mudahan teuing cek wae. Sembara. Asya naon wah aing film baheula. Kurang ajar. Wapis. Aduh. Kurang ajar. Edan. Oh, kontong peureum atuh sia teh. Malampir tulungan kau lah. Kurang ajar. Wah, please, what please? Oh, sia, tuman. Lawan A. Ya bagus. Wah beres kan. Sia lawan sia nu nangtang aing ripu goblok. Aing manduan teu wing manyase we di dieu. Heeh. Bener. Nah, sia. Kurang ajar sia. Awas di podaran. Sok waduh asap. Hot ya. Yaji. Pokok wasapin jahatnya hosnya. Jadi pokok temni lincah gitu sih teh. Pengen awewe aremu ngeunda lincah sih teh. Wasap. Wasap. Wait. Musik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Paket tenera aningali. Paket tenera aningali. Sampai pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang sampai ngalaga kiri lusi lan paingan kiri gunung lusi cacing paingan tersangka serbuk semerang nyabu beki yakin 100% eta pangeran asla juga luar biasa kasaktian anak ampun. Aing teh jago ku si eta 5 menit cekuk kan irung. Kumaha aing ngagubugna ye. Sarana ya mayem. Dipaksakeun paeh aing. Ieu patih emut kana Purwa Daksina. Purwa. Ari Purwa eta wiwitan. Daksina wakasanana. Emut kana ajian sirep. Atuh yastra jingalan dawala maksad bade disirep. Ku ieu patih kana kasakti. Sinanda kumamrat madugia malaras. Sinanda kumamrat madugia malaras. Ngawatek aji sirep.
salam tumaraping api sajerohing metu saged sapi nyata. Iya ge. Sulintang damar kanginan ieu ajian sirepna ieu patih tumiba dateng Arstra Jingalan Dawala rasakeun ieu sirep teh awas. Iya. Rasakeun. Lancek teh lain hebat-hebat goblok aing nuripu si anu senang-senang si madon keprok we da sagala rupa ge meureun aya kudu aya supporterna aya bobotokna Ngadoakeun di tukang kuring marukana kumaha tahajud bieu aduh nya tahajud di beurang da kuring di kerubunan lain urusan poek goblok ai tahajud urusanna peuting heeh lir bendra ieu ge ajian sirep parantos tumiba dateng Astra Jingalan Dawala. dah Umatak dina wag. Naon ya. Lade lah meni wayak kieu tunuh teu meunang kitu. Nah tunuh teuing leuweun ngarelak kieu euy duh. kadang wae Ya. Gara-gara sangu goreng datang jauh tunuh aing. Kaden nu boga hajat keur dalang manogna 2. Nya tapi atah. Tadeukeun entog aing. Wah, geus sarare deui euy. Wah, sia. Karasa euy. Karasa atuh amis peuheurna. Cek kopi teh memang karasa. Non ngelinur geuning. melinur Heeh, rek naon kitu? Oh, ngelinur teu ngajawab kumaha aing we. Ye, selilintahkeun ieu rek dibawa ku aing pek kumaha sia we. Wayahna Arsa Jingga rek dibawa ku kaula pek kumaha sia we. Aing melo itu molor tuh na teh jema teh. Ngalinurna teh kitu bebas. Kumaha aing we. Ngalinur ieu. Dibawa ieu wayahna pangeran ku kaula bakal dibawa sekalian. Itu kaayaanana ieu Dawala anu ngagoplek nyegekerek di alas Wanawasa lami-lami manuk musok ngahakan bangke muih di saluhureun ieu Dawala pika hariwangeun pika keueungeun kaayaanana nanging kalarasan aya nu kemelayang di awang-awang teu ya sanes Raden Gatotkaca anu nuju milarian Arjuna anu leungit tampil lebih hilang tanpa karana di nagara Amarta duka ka mana ieu Arjuna ngalewasna atuh ya Gatotkaca anyok kaya laweung ningali aya jalma anu ngagoprak di tengah leuweung atau disamperkeun ku Gatotkaca reuas kacida sing horeng Dawala anu nuju nyegrek-kerek kaayaanan digaing-gaing ku Gatotkaca ieu Dawala teu gugah-gugah malum pangaruh sirepna Gatotkaca emut kana Purwadaksina Purwawiwitan Daksina wakasanana maksud bade dicanak di Dawala ka Prabu Batara Kresna di negara Dwarawati
ken urang tenden dihandelem hiem gesan sampereun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyepot ninggalkeun ke bakal kasamper deui itu ujaring carita dekat satur di jalanan ya stajinga di sana ku ye patih ka negara Giri Retna disodorkeun ka Prabu kana kamurka atuh ye Prabu kana kamurka ngawitan mabingah yen ye patih nyeuna ka stajinga nanging pas dibuka rewas campur jeung benu jauh tina dugaan jauh tina sangkaan anu dicanakna maklum Astrajinga bebengetanana beda jeung nulian itu ujaring carita atuh ieu raja penuh kaya patih nanging barang bade disiksa ku ieu raja karesan Dewi Wirginingsih ningali Astrajinga jauh tina dugaan sararea yen anu diimpikeun anak Wirginingsih teh memang ieu Astrajinga anu dipikapalai ku Wirginingsih atuh raja reuwas tepuguh rarasaan gaduh minantu jiga tomat asak kayaanana umargi Dewi Wirginingsih ngamuk jeung tibatan teu dikawinkeun ieu Wirginingsih bade bunuh diri bade lumpat kawalungan anu gede atuh raja kapaksa ieu Astrajinga ditikahkeun sareng Wirginingsih kalayan syaratna ayeuna ditikahkeun ayeuna diserahkeun nanging kumargi patih nyaah ka Astrajinga saparantosna ditikahkeun ieu patih ieu Astrajinga sareng Wirginingsih dicana kabur ku ieu patih ka tengah leuweung kanggo bulan madu di tengah leuweung saparantosna ieu putri dicana ku patih karesan aya tamu ti nagara Astina nyaeta Dorna sareng para Kurawa maksad bade ngalamar Dewi Wirginingsih nanging Wirginingsih teu aya dicana ku Astrajinga atuh raja sareng sadayana ngutus ieu Dorna supaya Astrajinga dipateni ieu Dorna sareng Aswatama lajeng milarian Astrajinga di tengah jalan Dorna papenak sareng Arjuna anu nuju tapa atuh ieu Arjuna digugahkeun ku ieu Dorna nyin reka perdaya yen Arjuna tapana teh kaicalan ali-ali ampal sareng pancarobah atuh ieu Dorna nyin fitnah yen ali-ali ampal jeung pancarobah teh dipaling ku Astrajinga pikeun kawin jeung Wirginingsih atuh ieu Arjuna nafsu anu ngakuduk-kuduk amarah teu kawadahan sami sareng Dorna milarian Astrajinga anu kiwari nuju bulan madu di tengah leuweung bingah sakalangkung ieu Astrajinga sareng ieu Dewi Wirginingsih silih baledog ku kasono silih simeuh ku kadeudeuh malum dua insan anu dirungrung ku kacinta dua insan anu neme papenak di kieuna sanaos nyawitanana impian kiwari jadi kanyataan Astrajinga jatuh kerami sareng Dewi Wirginingsih di tengah leuweung Astrajinga diogo ku Wirginingsih engkang Kang Astrajinga ka dieu engkang kasep ganteng kalem ka dieu engkang siap neng yang aduh aing geumpeur rek bulan madu mending aing geus ngindahar leunca aing mah aduh neng
dua insan anu saling pikadeuh saling pikanyaah kiwari ngawujud jadi kenyataan asihna ngabukti cintana kenyataan kiwari Astra Jingga di tengah leuweung namplokeun ka sono jeung kasih ka Wirginingsih. Kang panutan kalbu kaula bebene pamepes hate bebereh anu geus maneh panutan pujaan kaula ka dieu bager kase urang namplokeun ka sono Kang yang demi Allah teu pupuheureun rasaan aing leuh marukana Kang asa nincak asa henteu ieu teh aing teh asa dina impian keneh leuh aing ge curug manger nyeri berarti aing teh teh nyata aing teh oleng panganten leuh bagja leuh cing bejaan heri kumaha mimitina aing sia mah ada pengalaman nih naon ngadeg-degan gemper henteu neng teu naon kunaon kasep aduh anjir saya teh percaya aing kudu boga pamajikan geulis kieu babene kaula pujaan kaula engkang neng engkang neng teh teh leres bogohna ka Akang bogohna ka cida engkang neng ikhlas bogohna ka Akang ikhlas engkang bade nyaah bade bela ka Akang sanajan di bawah sangsara harta kakayaan teu jadi ugeran kanggo kaula teu jadi ukuran nu penting hirup sareng engkang salamina lamun Akang hayang ibak kumaha dibakan ku neng iya lamun Akang hayang ngeueut dieutan ku neng bagja neng lamun Akang hayang diacukan ku neng bagja neng lamun Akang hayang mam dihuapan ku neng bagja neng lamun Akang hayang ki'i dikihan ku neng iya beres iya aduh padayagan kapitaan aduh kadia kasep engkang eta soca meni cureuleuh pangamung meni lucu meni depek sanajan nu mancung kasep aya nu depek manis mening nu manis neng memang manisna luar biasa kareueut katingalina lir buah gincu bagja neng kadia tong tebih-tebih jeung kaula engkang kadia urang siaran ku kaula noneng siaran
sok ka dia kana pangkonan kaula engkang ieu teh leres neng ka dieu engkang ajar Gusti dua gol kunaon kanggo korowokan yang deui entos seueur batur engkang di dieu mah no do batur mah pan di leuweung apan aya entog aya monyet bat bisi kabitaeun tuh si baron ge kabitaeun tuh ka dieu kasep engkang urang siaran ku kaula sakti kasedih kengkeng salah haksa kaberat rasa hati langkeun nyantel ponte wagahu kedah baturan cinta teh Dewi Wirginingsih bingasa kalangkung kiwari parantos jatuh kerami sareng panutanana nyaeta Astra Jingga anu penakna dina impian kiwari jadi kanyataan itu numutkeun panyariosa Astra Jingga bakating kuraos manah tentrem jiwana nyegrek kerek di siaran ku Dewi Wirginingsih kerek kaya anana i Astra Jingga ada teuing panutan bagja panutan kaula engkang ada teuing ye iket di parantos buladi kieu ieu ceuli kunaon dicocokan ada teuing engkang Astra Jingga bagja engkang panutan kaula bebene pamepes hate bebereh anu geus maneh panutan kalbu kaula ieu iket beringes baula laik ieu dedeh teuing meureun engkang capek di jalan meureunan nepikan nyegrek kerek ieu engkang bagja iya dedeh teuing ngalinur meureunan engkang capek Kita dah malah karek teh sada bagong engkang dedeh teuing ngit soca meni pinuh ku Cileuk tapi kaula manganon beuki cinta engkang ieu leho dina pipi garing kieu engkang urang beresihkan urang kurut engkang ye korong garing ai ceulina ngucur kunaon ieu 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 meureunan anu sebut jetek teh nu kieu Residorna sareng ieu Arjuna anyog ka ieu tempat atuh ieu Arjuna barang ningali Astra Jingga beuki yakin yen ali-ali ampal sareng pancarobah dipaling ku Astra Jingga itu kayaanana datan nira ringkong konan
Miraring kongkonan wawangkin nulungan katingali meureun ku Arjuna ku Jaro tingali bisi Mang majarkeun bohong ali-ali ampa jeung pancarobah teh dipaling ku si Cepot keur emas kawin nya awewe kurang ajar sastra jingga utang pati barapati hutang urang barwirang dipaehan ku aing Syekh tah satuju cocok kan antep tingali bongohna Arjuna terang ieu bongoh Astra jinga meni paman teh jiga Dewa Kamajaya kadang Arjuna eta awewe dipelet ku si Cepot majar teh Dewa Kamajaya dekau lagi ka kuping Rama Guru ngadengen hayang utah maka jeung Dewa Kamajaya si eta mah dewa kamana karep meureun ya Aswatama apa wayahna eta awewe bekem Jaro Rama Guru awewena bagian Aswatama rek dibawa ka negara Astina si Cepot bagian Jaro timbalan mangga Aswatama apa rerencepan Ari patih mah jongjon wae samarukna ieu Astra Jingga sareng wirgining sih teh nuju aya dina ayem tur tentrem sami nuju nyegrek kerek ieu patih teu apaleun bakal aya kejadian tragedi di ieu leuweung itu ujaring carita Aswatama rerencepan maksad bade nyanak ieu Dewi Wirginingsih gelo si Cepot naon pelet tata si edan waktu ku guru ti si Baron ieu pelet na edan rek dibawa ku ieu engkang Astra Jingga engkang Bagja teh engkang Astra Jingga Bagja wayah nanya di bawah tong wayah nanya iya bangsatna teh udang sia udang bagi kada belajar baik udang siapa bangsat neng nah susu eueuhannya susu nanahaon siap udang alah agan alah agan naon geus agan geuning agan aya di dieu agan nuju naon agan dikamanakeun si ali-ali ampa jeung pancaroba naon ari agan aing tetep puasa teneangan ali-ali ampa jeung pancaroba bejana ku sia dipaling keur kawin jeung awewe weur kamana pun bojo tong nanyakeun pamajikan sia kamanakeun ka dieu si ali-ali ampa agan demi Allah abdi mah teu ngabantu nang ka dieu sia ka dieu alah Wirgining sih kemana? Wirgining sih waduk sia. Kurang ajar lah. Kadek sia. Wah, kurang ajar sih. Halo. Podaran Arjuna, podaran. Tuman tabang satesya. Aswatama, bawa awewena kastina bawa.
Arjuna tutu wong samanea Astra jingga kabur tidinya beki yakin ya Arjuna yen Astra jingga anu maling etat ali-ali ampal jeung pancaroba atur langsung wae Arjuna sat panah lan Gunewa maksad Astra jingga bar dipanah itu jaring carita ang pati bayar pati hutang bilang tek bayar bilang siap rasakeun sakurada sanajan lumpat nyumput ku aing kapangis ya nyumput di satu kang rungkun bujur ka mana karep rasakeun si Astra jingga tiasa dipungkir kadar tiasa disinglar papasten anu tumiba Astra jingga sanajan lumpat nanging panengahing Pandawa Arjuna tapis kesit dinamaenkeun panahna Astra jingga beuheung kapangang ku ye panah ngejengkang jadi babatang masing pati temekaning perlaya atu Astra jingga maot sapada harita bergening sih kemana pemajikan aing kakarek-karek bulan madu aing bergening sih Allahu Akbar matak lumpat timeureun siap gaplek rumah sadosa kurang ajar modar si Astra jingga sesudi ku aing digobuk bangkena can dihakan ku maung di desa raja ya Astra jingga parantosnya bebengkang jadi babatang bangkena nyamuang sengit angin-anginan maklum Astra jingga lain jalma samanea maklum ieu teh turunan sawarga kulawarga besar sawarga Maniloka itu ujaring carita kumati nai Astra jingga nimulkeun bencana di sawarga kawasan di muka ngagolak kayaanana bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirmai segandrung para widadari pating jererit para dewa pating karocea kayaanana ngagelegerna kawasan di muka nawiskeun aya kajadian nyata Astra jingga kulawarga besar sawarga aya nu mateni nemus ka alang-alang kumitir
nyata tempatna akina ieu Astra Jingga nyata Sang Hyang Tunggal. Iya ge. Atuh waspada permana tinggal ieu Sang Hyang Tunggal barang ningali ingkang putung masing pati lumungsur ti alang-alang kumitir ngajugjug ieu leuweung nur cahaya sesekar ing wawang. Nur cahaya sesekar ing wawang. Cahaya bilang gumilang. Incu eyang Astra Jingga aya nomor daya paingan sawarga maniloka ingeng kayanana sing horeng incu kaula aya nu ngaroga hala nepi ka hanteuna. Astra Jingga anjeun mati lain dina pastina maut lain dina waktosna perlaya lain dina mangsana. Moal cicingin kaula salaku akina pikeun nanyerkeun keadilan jeung bebeneran di ieu jagat raya Pramudita. Cepot waras temekaning jati-jati temekaning waras waluya. Cager cepot. Kana ti korona i Astra Jingga. Urat patepung jeung urat, kulit patepung jeung kulit, daging patepung jeung daging. Dadak sakala ieu Astra Jingga waluya sabihara sabihari daya tapak-tapakna acan tilas panah liliria merwangun kayang impen sare ngalinduran liliria merwangun kayang impen sare ngalinduran ngalinduran Gusti Nu Agung ya Allah ya Robi Dah, maka di akhirat ditemeureun tapi nah di akhirat teh tangkal kalapa jeung aya warung. ya cangkang rokok di cepot loh Allahu Akbar gini aya malaikat cepot tuh malaikat mah apaleun kana ngaran aing mangga malaikat tong ditanya heula manremuka tong ditanya abdi mah rumaos jelema buraong jelema buntangul mangga gebruskeun disim abdi kana neraka jahaho jahanam lain jahaho tuh malaikat mah apaleun cepot abdi saderek malaikat ngabejaan ieu mah kaula teh ieu teh lain di akhirat pot di mana di Subang ieu teh di dunia keneh pot di dunia nya kayak apa tadi aja abdi teh maot bener anjeun teh paeh tadina mangan anjeun teh patina lain dina pastina perlaya lain dina mangsana Ya. duh pesalina teh saha manya teu apal ka kaula uluh Gusti Nu Agung nuhun ka mana wae atuh apa ka kaula saha ieu teh tuh da sia mah heureuy wae atuh da eyang mah teu kieu saha ieu teh hayang apal ka eyang henteu didagor sia ku aing saha ieu teh salira teh kaula teh aki maneh pot aki maneh nya ai aki teh naon
cik atuh pot mah nya teu apal aki kaula teh bapakna bapak maneh bapakna bapak abdi nya oh jadi bapakna bapak abdi nya oh berarti bapak-bapak cepot bulan ieu teh aki maneh teh alang-alang kumitir pot Sang Hyang Tunggal kaula teh ya Allah ya Robbi aki Wah. aduh aki nuhun aki dedeh teuing nuhun aki baron aki tapi naha aki ngora wae di sawarga mah teu kakeunaan ku kolot jeung ku budak kieu kabeh cepot rekep deng-deng papak sarua sadayana pot nuhun aki geuning abdi bisa hirup deui Arjuna nu maehan anjeun pot sumuhun akan oh aki naon sababna anjeun dipaehan ku Arjuna majarkeun teh abdi mau kali ali naon ali agrem cik atuh tong heureuy wae pot kaula teh ti sawarga menjadi heureuyan abdi teh dituduh maling ali-ali ampa sareng pancaroba karis pancaroba nya abdi teh tos kawin aki tapi duka pun bojo duka ka mana aki pamajikan maneh Wirginingsih teh dipaling nya kusaha ku Rai Koneng eta mah siana atuh eta mah Si Ono dipaling kusaha aki dipaling teh ku urang-urang Kurawa urang-urang Astina Gusti Nu Agung kedah kumaha tuh aki jeung si Mabdi aki mangkaning tacan satoel-toel acan lebar aki tacan dicicipi naonna kanyahna aki moal pati-pati aki datang ka dieu lamun terek ngabantuan anjeun Astrajinga mohon aki kumaha kedahna wayahna bawa di pamajikan maneh hak maneh di Astina kedah kumaha ngabantuna wayahna bawa ka Astina jorag ka Astina ku anjeun aki ka Astina teh itu teh nagara aki kedah kumaha abdi moal ka itu meureun teu dirempuk ku sararea keun aki nu ngabantuan anjeun nuhun aki kaduana pangwarahkeun Arjuna maksudna pangwarahkeun Arjuna ku anjeun warah jadi pamimpin teh ulah getas harupateun babari pisan kahasut Arjuna getas harupateun hiji pamimpin teh kudu leuleus jejer liat tali landung kandungan lair Aisan sagala rupa kajadian teh kudu dibeuweung jeung diutahkeun ieu mah gampang kapangaruhan anjeun dipitnah maling ali-ali ampa jeung pancaroba tungtungna kajurung ku hawa nafsu anu tungtungna geuning Arjuna maehan anjeun pangwarahkeun ampun teuing aki abdi teu wantun aki ngawarah dunungan campelak anu janten dunungan lain campelak ti mah pangwarah we sagala rupa ge kudu aya syariatna diwarah ku anjeun hakikatna mah pitulung pangeran keur Arjuna supaya Arjuna babalik pikir teh kapangaruhan wae kudorna nuhun aki kedah kumaha wayahna bawa pamajikan maneh di Astina Astrajinga sae aki ayeuna nya manya isuk meureun ngeusan isuk mah kedah kumaha tah wayahna maneh baju kudu digenti cepot baju abdi digenti nya kunaon ku lejing tong heureuy wae cik tong heureuy wae sakali we eyang hayang apa maneh serius
fokus kayak eyang besok nempok teh alang-alang kumitir meneh teh balik wae heureuy wae kadang-kadang kamalinaan geuning apa si gareng oge di balur tarason geuningan nepi ka ayeuna si gareng teu cager-cager punung si gareng nuhun aki tah wayahna anjeun ganti baju Astra Jingga gentos kumana ku aki rek dibere baju hidup kasep incu eyang Syae aki mangga sok peureum maneh Astra Jingga peureum nya geus peureum tah can buru atuh geus subuh ieu teh Astra Jingga meremkeun socana dijiat ku ingkang eyang ia Astra Jingga leungit tampil lebih hilang tanpa karana Raja ngelek jadi sinatria kasep kalempereng koneng gandang pertengtang lir dewa kamajaya anu lumungsur ti kahyangan ngagebrai kaayaanana cinanda kumamrat madu dia malaras cinanda kumamrat madu dia malaras ngawateka jikang linewi nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sekareng wawang cahaya gilang gumilang cahaya papat warnane nur cahaya sesekar ingwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng kembang wijaya ya kusuma ya wijaya kusuma bentak cepot uluh eyang cabak awak maneh uluh anjir aki nah abdi jadi kieu tah pantes tur kewes jadi incu eyang anjir nuhun aki Allahu Akbar alah make karemong aduh aki hareudang aduh aki tah lamun kieu wayahna kasep incu eyang warah Arjuna bari bawa pamajikan maneh ka itu ka Astina nuhun aki eta sora genti ulah kitu kasep atau saya kieu da abdi mah sora Abil Jatnika nah da sora Abil mah teu kitu digentos kumaha sok dehemkeun maneh kasep Astra Jingga dehemkeun picieun kokotorna sae ulah aha aha tuluy aha tah geus rada robah aha sok picieun rehak tanya picieun lubor tong lebar geuleuh picieun sok ngomong lain ungut-ungutan ngomong
buat leuwih teuing teu bisa ngomong. Cik ngomong, Dah. Aki kaula. Tah, ieu an incu eyang. Aki Dah. luar biasa Aki. Nuhun, Aki 7 mulut nuhun. Luar biasa Aki. Luar naon matak tong heureuy wae ge kitu. Batuknya anak Ki. Batuk sumohon Aki udud atuh. Bade Aki bade. Upami parantos kieu kedah kumaha kaula Aki? Cik kumaha Aki? Mohon. Nah dacan ngomong aing teh. Tah ganti wujud ganti ngaran. Ganti ngaran, akhlak oge diganti. Oh sumohon. Saha ngaran kaula Aki? Cik maneh boga ngaran nu alus henteu. Kumaha upami ngaran kaula Bang Baron? Ulah eta mah aya Bang Ebek. Ulah aya eta mah urang dieu nami Ebek. Kumaha upami ngaran kaula Bang Simun? Eta mah boga hajat. Saha atuh Aki kinten-kinten ngaran kaula pipantesan sareng wujud kaula Aki. Mangga gerabak sabalaka ulah anu dinding clear kadang silok kagrap pada sesapatan bang Aki. Cik ari heureuna mah tong dipake wae atuh. Bisi anu curiga. Saha pake we ngaran Aki? Oh sumohon. Saha? Udin Markudin. Yes. Pake ngaran Aki Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal. Ngan kaituna make wibawa. Sang Hyang Tunggal Widuri wibawa. Oh wibawa tak eta pake tong heureuy wae. Bisi dicentang ku Aki. Sosae mangga Aki jadi kaula teh ngaran teh Sang Hyang Tunggal Wibawa. Sang Hyang Tunggal Wibawa. Tunggal Wibawa. Hebat nami teh Aki Sang Hyang Tunggal Wibawa. Lajeng dah wayahna bawa pamajikan anjeun di Astina. Kumaha upami kaula dirempuh kurang Astina paling ge eleh. Tong kitu atuh euy. Tong kitu Ki ngalitikan hati kaula tenang. Aki rek ngabaju raga sukma kanyeun. Aki bade abus wiraga sukma kanyeun. Lamun bancang pake aya kararatot masamat Aki. Kumanya mata Aki, kumasia welahna lieur aing. Oh sae mangga atuh Aki geura lumepet kana kuah garba kaula Aki. Kitu Aki. Bawiraos kaula dina geus tong loba teh ngomong lieur Aki. Aki rek ngabaju raga sumbakanya mangga Aki. Aki pan ieu di jero maneh ngomong wae. Oh mohon. Jadi upami aya naon-naon teh samat Aki. Oh leres. Oh siap Aki mangga. Kumaha Ki? Mangga. Oh pale kopi? Teu aya kopi pahit wae sawios Aki. Pale nog Aki. Aing eban teu betah di dieu geura ngomong wae. Oh sae mangga Aki jadi kaula teh ngaran teh tadi teh saha? Masia we. Aki teh kumaha ongko bantuan tapi kumaha ye? Kaula mah sidik pohoan. Sang Hyang Tunggal Wibawa. Wong Astina.
orang ingkang bakal mutusaken jiwa raga handika kejaba kaula nyata sate aki Sang Hyang Tunggal Wibawa Arjuna anjeun bakal dipuarah ku kaula nyiduh we hayo beunang ka si Baron panuju sia kabina-bina teuing Arjuna wani-wani maehan incu aing kumaki oh mohon mangga ki wa oleres sae mangga ki mangga pesen naon aki teh sae ki cik kinten kanggo enjing sabara bijieun aki wong Astina rasa kena sekol kabak bah belepotan aing kurang ajar awas ya dibabat ku aing kumaki waduh ari sia kumaha apa nyaho aing jadi jero montong dikitu-kitu aing kaeuneuk-euneuk di jero jeung nanya wae ka aing teh teh kumaha sia lamun aya karepet kakara nanya ka aing oh kumaha ki ieu dihareup ongowak ibu nepi ka jengkel aing ku sia kumaha ditulunganana kieu so awas ya kumaki geus nanya deui disuntrungkeun ku aing sia naonana waduh disuntrungkeun wong bagus aja kelingan wong kurang ajar urang Astina jancok pamajikan aing di bawah sia aing rek lumampah ke papak gawil Adria nepik iya bab panayagan goblok naon atuh emangna aing calung satria atuh gawil bah rasa kenas awas cepot aki kau lagi apa mengigadorna belenggu mal balik catur di jalana Astra Jingga utawi Sang Hyang Tunggal Wibawa langsung ka Astina nyanak ieu garwana Dewi Wirginingsih atuh Dewi Wirginingsih waspada permana tinggalieun anu nyampeurna teh Astra Jingga bingah sakalangkung kasaktian anak mangguling sadayana kurang kurawa bubar katawuran atuh lajeng wae di sana ka Amarta nyaeta bade ngawarah Arjuna kitu ujaring carita kalaresan Arjuna parantos aya di Madukara kasumpingan Prabu Batara Kresna sareng Gatot Kaca oge Semar Dawala anu ngalongok Arjuna anu kiwari parantos aya di Madukara datanira ringkongkon datanira ringkongkon wawang
geningan salira parantos aya di Madukara ngiring bingah akang Nyai Dah. aya anak jang Wah. dengan hati dewek judang Dah. akan kurang ajar iya bapana bangsa teh iya naon agan naon itu beban Kakang Semar mangkel Kakang Semar aya anak naon ya teh naon cut kurang ajar sia utang pati barapati hutang urang dibayar wirang naon ya ieu teh teu puguh-puguh akang teh ka dieu terkaulu jengkeun yayi parantos aya di Madukara tapi nah Kakang Semar dikepret ya naon agan kurang ajar eta jelema Raka Batara anakna Kakang Semar si cepot anu maling ali-ali ampal maling ali-ali ampal aya anak jang lanceuk aing dipitnah maling ali-ali ampal deh Nya itu Kang. aduh Gusti nu agung aing ka jero sini tinggang heuh nya Di pos Kang. dadanguan teh kasrajinga maling ali-ali ampal leres Kakang Tresna nu mawi kaula tatapa puasa oge salares teh kaula teh milarian kalengitan ali-ali ampal sareng pancarobah Raka Batara Iya, bulan. maling asa jinga teh maling ya Raka Batara di mana wartana ieu asa jinga anu malingna kapan kaula teh tatapa aya sorat tanpa katinggalan aya gandam ramu ka kaula Raka Batara aya sora gaib yen anu malingna eta ali-ali ampal teh si cepot nya tapikeun kawin kanu ngaran Wirginingsih ulu dulu itu ucuh Dah, iya. nepi ka kitu-kituna buah dulu anak aing maling Yai Raka Batara penak jeung asajinga pangih pisan kaula jeung astajinga lajeng si astajinga terek bulan madu pisan sareng saha Yai jeung eta Wirginingsih aya anak yang geuning kawin anak aing teh deuleu Pangi di Gusti pangi di pingin depan. lanceuk aing kawin yai hai Gusti nu agung hayang nyaho anakna we kumaha bentukna nya Lucu geura. lajeng si cepot ku kaula ditanya eta ali-ali ampat teu ngaku dipaehan ku kaula dipaehan kumaha nya paeh da paeh dipaehan aya anak yang Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun lanceuk aing meot aduh Mau diker tadi. Laras astra jinga teh mau paeh ku kaula Kakang Karsna jadi di emutan heula teh ku yai Cobi. ieu teh menang emutan Raka Batara da geus jelas katingali bukti na si cepot kawin jeung eta awewe yai nepi ka kitu-kituna gaib anu mana itu yai Luas eta. nepi ka jentre kitu gaib anu mana itu pokona aya gaibna Raka Batara lir bendra ieu barang nuju ini impal wacana ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa sampun dumugi dateng Madukara gogorowokan di jauhna keneh memeh nepi geus gogorowokan sangkaan batur mah tukang obat dina tapal wates nagara parantos gogorowokan ieu astajinga utawi Sang Hyang Tunggal Wibawa hayang kapuji hayang kaalem katingali satria piningit bari mawa bendera Arjuna Dah. saha saha aya jelema gogorowokan Nya itu.
ulah kaget Arjuna ieu kaula saha Aki saha oh bener Sang Hyang Tunggal Wibawa euy Oh, ieu kaula Kakang Semar eta satria asli waduh. Satria ulah kaget ieu kaula hei Arjaun satria piningit teh ieu. saha anjeun ngaran kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa ulu Sang Hyang deuleu ucu Sang Hyang. Sang Hyang Tunggal Wibawa bener anjeun Arjuna memang kaula Arjuna anu gigireun saha kaula Batara Kresna oh Barakata Kresna Batara anu tukang kaula Gatot Gasa Gatot Subroto haturanun eish teu sangka geuning di dieu aya penguin cager om sae saha jeung di Sima Abdi Semar goreng ngaran teh Semar ganti atuh Simon nu alus nuju naon tante di dieu nuju kieu we cenah punten kapangeran mangga satria naon deuleu teh jang saha anjeun satria piningit kaula piningit muhun bade naon ka dieu kaula teh keur jalan-jalan Jun aya awewe ceurik ngapangingik ceurik ngapangingik bener ngaranna Wirginingsih uluh ceurik ngapangingik ngaranna Wirginingsih bener ceurikna teh wi Satria bergitar teh ya. ditanya ku kaula eta awewe teh geulis campernik endah ka bina-bina ditanya ku kaula kunaon nyai sing horeng salakina anu maehan salakina teh ngaranna teh nyaeta Raden Putra Bang Astrajinga kasepna leuwih ti kaula Oh iya bager dia eta mah. bager cenah cek eta Wirginingsih teh tah Wirginingsih teh ku kaula dikawin ngan saacara dikawin gara Palespati heula kanu ngaran Arjuna sabab Arjuna geus nyieun kalakuan anu teh hade yen salakina anu ngaran Astrajinga dipitnah majar teh maling ali nyaeta Kalimaya naon Aki ilap di Aki oh mohon ali-ali ampa jeung panca marga oh pancaroba tah kaula ayeuna keterek Palespati Kanjeng Arjuna heh gerak-gerakan kategaan paeh awak maneh Arjuna hutang pati barapati hutang urang bewe di podaran koy punten saya Doh. Ade ieu camplak sampean nu sing harapan ku sia teh apa saha emang kaurang sieun tanya dilawan itu. heh pedah anjeun Gatot Kaca aing teh sieun sia di podaran ku aing ci Gatot Kaca ulah sarwana re maneh sugan teh moal wanieun paman kurang aja di luar yo di podaran ku aing paksa tawas agan Kakang Semar saha eta teh agan kulan eta teh saha ulah api-api teh nyahona dulu itu apaleun ucung Duh, nyawa
Abong Batara. Waspada. Tengenah aing disebut tante tak ku si goblok. Nah, ka aing kabina-bina teuing. Ayo epan di mana Gatot kaca gandeng. Aing dihareupeun selain jauh. Kurang ajar modal sok wacil. Tis. Anjir. Teu si kurang ajar teh. Aki. Na cicing wae aya aki. Wacil. Wait. Siksa. Hebat manetot. Hutang pati bayar pati hutang berang dek bayar berang. Awas ya Ki, ngajedok wae Ki. Tolong. Asya ngobrol jeung saku maing. Gatot Kaca ditampiling ku Sang Hyang Tunggal Wibawa leuleus lir kapuk kabunan lir kapas kahujanan. Iya. Karasa. Mana Pancabraja teh bijilkeun ka aing? Mana Narantaka teh bijilkeun ka aing Gatot Kaca? Waduh, sok bijikeun ilmu campelan pamake. Arjuna tempo jeger sia rubuh ku aing. Maju si Arjuna, awas ku aing. Iya. Jeung atret segala. Gatot Kaca, paman. Kunaon maneh? Lulus, paman. Lulus. Di kumaha maneh? Dikepret. Iya. Menang dianalkeun sia dikepret wae lulus. Boye sia belegu kabina-bina teuing. Agan? Dawala. Kunaon? Lulus dawala. Lulus? Iya. Tuang heula tuh. Di kumaha agan? Dikepret. Iya. Lulus. Baye. Hipu leuwih ti tahu. Baye leuwih ti dage. Awas ya baye. Awas ongkoh ka panglima tapi baye. Awas ya baye. Wah nanaonan baye. Gatot Kaca anak wa nama jeung pepilueun atuh. Katanya heula ka kolot. Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar damang kasep Gatot Kaca. Waduh. Wah. Luar biasa eta satria wa. Cicing tong pipilueun jeung wa cicing. Maksana cicing jeung wa. Mending ka warkop gitu. Jeung wa di deueuh pipilueun. Sae mangga tapi sekedap aula priyogi wa. Ka mana? Sekedap. Dek naon sekedap punten. Ka mana tuh? Tengeuna disebut beye ku si dawala. Awas ku aing. Nah, kabina-bina teuing boga budak teh. Hipu leuwih ti tahu. Nya eta Boye leuwih ti dage. Kabina-bina teuing. Greget teh ke si eta teuing. Ieu jelema nu sok main hakim garis. Sok main hakim sendiri maneh Arjuna. Kabina-bina teuing sajelema teu tuah dosa dipayahan. Dipodaran ku aing. Maju sia awas. Arjuna dikepret leuleus kayan liak.
Gatot Kaca tempo siamang maneh Bapak maneh datangkeun ka aing. Heh? Bapak maneh Yudhistira Nakula jeung Sadewa bawa sanagara pikeun ka aing. Tuman teuing. Gusti nu agung. Agan dawala kunaon? Lulus dawala di kumaha? Dikepret beye. Naon sia beye? Namahan masalah. Bina-bina teuing. Nah. Kasep Adi Akang Arjuna. Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Muar. Damang Arjuna. Dah. Boleh sih. Alah, ampun Agan. Ampun. Ampun Agan. Ampun abdi mah eueuy. Paur geus ieu mah. Nu nyageurkeun aing saha? Lan nu nyageurkeun aing saha? Saha deui atuh? Kajampe-jampe ngorak ku abdi dikaluarkeun. Dawala abdi ieu 500.000 bawa ku maneh. Lamun kaula eleh cageurkeun deui siap Agan. Lumayan 500.000 ya dina saku beh dia ya. Aing nu ripuhna sia nu ngagubuk duit copet ku aing. Sidik bete dabuskeun ngana saku tapi eueuh. Ka mananya Kang? Gusti Bororek nginjil. tersangka di dia loba kencit. Eueuh duit. Tersangka maneh hirup di Arjuna. Maju sia. Moal kapok aing. Salah. Udang sia. Dah. Yai Raka Batara. Dah. Anjir proyek ka bawah ku batur ya. Tuh. Ngapur 500 ya ampun. Lainnya etaupun gegedean ge kanu kieu. Proyek atuh dah. Waras teu makaning jati-jati teu manganing waras walau ya Kemang Cangkok Wijaya Kemang was Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mamar. Damang Yai. Yai Raka Batara penta we hampurana Yai. Me salamet naon sidik musuh kumaha ieu teh. Batur mangabejaan ieu mah meh tereh we. Sok kumaha rayi we nya. Gojojos. Aduh. Kana mata Gojojos eta. mun urang mah cicing di tukang teh batuk-batuk atuh kumaha ieu teh teu ngomong. Nari-nari mun urang mah di tukang teh. Manehna nu ngadupak manehna nu ngamek. Kumaha ieu teh? Patih wana tumindak dateng angarsa datan niratang ngademan. Yep. Datan niratang ngademan. Jadi wah, ada. Aduh. Ewuh mangkuling ngandana. Di dia wah teh hariwang dengan Nyai bejana Nyai cenah dibawa ka dieu timalan sareng Kang Astajinga ka dia ditulungan kaula jeung Astajinga laras
jadi satria kasepisan nya Nu mana? tinggal itu nu itu anu acuk hejo Anu polontong. nya atuh paingan aya satria kitu tete asta jinga wa ngalajuana Yai Arjuna. Raka Batara pentahampura na Yai Imalan Raka Batara kaula rumaos dosa itu putri Ejeng patih naku kaula bakal ditemak tingali Yai saha sabenerna hayang stiker sayang tumampara iya wirgining si sarang patih kaptipanan cakra daksada leungit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia ia putri jadi ali-ali ampal patih jadi keris pancaroba gaya bagan di awang-awang daya sanesnya taya terama na wirgining sih kakasih kana kamurka hariwang kaingkang putri anyog gaya negara Amarta datan nira ringkong datan nira ringkong mangkulingan rana ay kurang ngajar sia bangsat anak aing nepi ka diganggayong nepi ka dia kurang ngajar Arjuna kabina-bina teuing anjeun Arjuna anak aing nepi ka hanteuna jeung lanceuk aing nepi ka hanteuna Arjuna hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang ku kituna dina waktu ayeuna anjeun bakal dipodaran ku kaula sabab anjeun geus ganggu ka kaula ayeuna mah doyong ngari ayeuna bangsat sia ieu Prabu kana kamurka katibanan sakra ngabeledug gayana na leungit tanpa lebih hilang tanpa karana jadi cahaya beureum teu aya sanes sukma akmana ekalaya anu kagungan ieu ali-ali ampal anu bakal males pati karesiturna hiji waktu aing bakal males pati dorna tunggu aing waktos naon dia kurang ajar hayang ditemak ku aing maneh jadi entok ku aing atke aki gibas puguh da kelenci di simabdi teh sieun parantos waktosna salira nuhun kana bantosanana kula naon kana kanyaahna hatur nuhun Murah cahaya sesekar ingwang
sakaya sesekar iman sakaya gilang gumilang naon maksudna anjeun hei Bapak aki-aki ngaca goblok ngaca naon maneh teu kapaleun aduh ampun wah anjir luar biasa cu hayang meureunnan silaing ngabantuan dunungan nuhun Pak berjuang ngagiringkeun anu leungit ku dunungan nuhun jang aya bonus ti dunungan jang Bapak aing le yang ada sabanarna dewe atuh hariwang kadunungan Juragan Arjuna anu kalengitan ali-ali ampa jeung pancaroba alhamdulillah ayeuna parantos kapenak deui jang sagala perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan ngaliwatan susah jeung payah dina ngaliwatan susah jeung payah teh kudu barengan ikhlas jeung ridona tah nu bakal nepi mah ikhlas jeung ridona dieu jang sakitu we teh akang sapara kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali deui mudah-mudahan kulawarga besar Bapak Simon ataupun Bapak Sarlim sadaya cing ditetepkeun na rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harjatilu. Permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sapetepung lawung deui.